kitab Safina artinya maca salawat kitab ditulis salawatna geus ditulis terus dibaca jadi lain artinya ditulis hukum tulis salawatna geus ditulis terus dibaca itu artinya man shalla alayya fi kitabin seperti nyata tafsir Aina Sanawi gitu salawatna ditulis dan ditulis hukum geus ditulis terus dibaca mangka eureun malaikat pamentakeun pangampura sapanjang ngaran kami aya tertera dina kitab eta oke dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyalqa sing sari jalma anu hayang kapani Allah aja Gusti Allah wa huwa bari Allahna radin bari Allahna radin anhu radin Allah narido kamanehanana hayang begitu go kepangsar Allah bari Allah dina kaayaan ridho kamanehanana maka resep teh fal yuksir minas sholati maka kudu ngalobakeun maca salawat eta si jalma ka kami fal yuksir minas sholati alayya gitu. Jadi ayeuna mun tama ari jelema anu tukang ngalobakeun maca salawat eta nyaeta lain seperti ayeuna mun teh gegeran. Aya gegeran mah sakali ayeuna mun teh geus begitu ayeuna eueuh karasana gitu. Jadi ayeuna nu ngalobakeun maca salawat anu bener-bener aya tina kacintaan, aya anu bener-bener keluar tina ayeuna kesadaran kina tertarik tina rindu ka junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu geus aya rasaan malah ayeuna mun teh eta mah nu tukang ngalobakeun maca salawat teu nyamun acan padilah teh mending kana eta pek ayeuna rasakeun sallallahu tapi ka aya namun teh jelema biasa-biasa ustad lain ajengan lain tapi eta aya namun teh maca salawat nah tapi ka mun salawat di urang maganya Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi tilu kali geus paham geus jarepe ribu eta mah aya namun tama saya cenah aya namun tama 100 kali tidak terasa bari salawatna tenang 100 kali tidak terasa saya sampai ka aya namun tama keluar cai mata keluar aya namun tama air mata tidak terasa gitu salawat anu ngeunah aya anu kitu nah ayo urang mah teh 3 kali geus paham ya keningan ayeuna nya tong jauh-jauh belum Jumat ada tergila ada maca salawat teh mas areueuh ibarat salawat ayeuna salawat umi 100 oge nya asal teh kesel ayeuna las kesalahan teh aku da lain ngeunah coba ayeuna mun kumaha sangkan bisa ngeunah maca salawat sangkan ayeuna mun teu bisa ngeunah maca salawat kumaha ayeuna mun tah eta mah geus teh kudu ngadenge padilah teh kudu rasakeun masyarakat sing ayeuna mun teh sarwa-sarwana teh kudu make tasbih eta mah gitu make tasbih ayo we nempat tasbih atuh da targetna ayeuna mun teh eta di target eta dilakene ya teh ya 100 kali 50 ayo dilakene karek 10 maca salawat ayeuna kitu moal ayeuna moal aya rasa itu mah tahu begitu ayeuna Allah ditingali teh geus 1000 geulina rasa karek bieu itu geus 1000 ayeuna ieu mah naon tempo deui tempo karek 10 karek 20 dilakene ka 100 nasa dilakene Allah hasilnya karasa ayeuna mun teu nikmat ayeuna mun teu maca salawat ayeuna nikmat ayeuna mun teu salawat gitu
Memang eta oge diganjar, mun aya mesin aya namun termaksakeun diganjar. Ngan ieu beda nya eta aya namun tersorot aya ganjaran jeung sorot geunah beda atuh gitu. Ya masalah jangan ganjaran dilobakeun pan aya shalawat mah deuk usul-usul pan ganjar. Jangan ganjaran we. Mata aya namun cecep baru. Da urang mah teu percaya kana jelema aya nyebutkeun aya nu teu masa shalawat. Percaya orang lain namun sama jalan menyebutkan cerita mata salawat paling oke cara maksakeun eta karena yang ganjaran tuluy maksakeun ngalobakeun mata salawat eta percaya lamun kana duit aya percaya aya resep itu aya resep kana mata salawat masa jauh sama sama nyicing atuh diri mata salawat sugan aya namun teh mah aya sugan aya namun teh resep begitu maca salawat dapat ayeuna mun salawat dek ngaji oge pan aduh aya rek maca salawat asieun kabagian maca salawat sieun kabagian maca salawat teman awal keneh teh kewe ieu eta mun direwas Allah maca salawat teh balik deui keur maca salawat keneh hese salawat teh rasakeun jadi ayeuna mun tama anu kitu sarono tapi kanariman kana maca salawat teh dakwahna teh walaupun dina satu sisi dina satu titik dina atina aya kecintaan nu jadi sabab cinta ka Kangjeng Nabi hiji we nu jadi sabab cinta ka Kangjeng Nabi jauh hideung jadi eta mah nyaeta refleks eta mah secara otomatis tina kacintaan ayeuna kariman coba ayeuna mun sama urang lamun urang misalkan ayeuna pemuda keur bogoh ayeuna ka Jawe sok nyeneng sok ayeuna mun tama sok jarang ngomongkeun ka bogoh tah eta jadi lamun ayeuna aya hiji ayeuna mun tama perkara anu jadi sabab cinta ka Kangjeng Nabi teu kudu dititah dapok-dipok deui eta mah dapok deui eta mah kieu we lamun urang ayeuna mun tanya sugan gitu lamun urang ayeuna hayang aya kesadaran bahwa ieu teh nyaeta maca salawat teh penting ayeuna ka Kangjeng kudu disebut-sebut kudu terus-terus moal aya urang lamun teh Kangjeng Nabi moal boga motor moal boga mobil urang lamun teh Kangjeng Nabi kitu moal boga pamajikan moal boga salaki urang mun teh aya Kangjeng Nabi geus kitu heulaana mah kenal oh jadi ayeuna Kangjeng Nabi teh numpang berjasana di makhluk mah jadi numpang berjasana di makhluk mah nyaeta saha Kangjeng Nabi leuwih ayeuna mun teu bisa leuwih di kolot leuwih di dulungan leuwih di indung leuwih di bapa Kangjeng Nabi mah lamun di makhluk mah gitu jasana teh tetep lamun ayeuna dikaitkeun jeung Allah mah hakikat aya Kangjeng Nabi mah adalah syariat atawa majaz teh gitu. Jadi Kangjeng Nabi teh anu jadi cukang lantaran sakabehna kanikmatan nu aya di makhluk ieu cukang lantaran teh Kangjeng Nabi disebutna wasitatul ummah. Salah satunya eta rek nembongkeun syukuran nganuhunkeun ayeuna mun tekana jasa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satuna sing loba sing minang maca shalawat kadeu ulah ayeuna mun tadi paksa kun ngomong ayeuna wes sieun nama euy ayeuna maca shalawat moal tapi atuh kana nabi gitu sok ngomong euy ka urang mah saya teh maca shalawat teh gitu moal tapi kana nabi gade eta mah lain ayeuna cinta ka Kangjeng Nabi eta mah sieun ku eta gitu sieun ku eta coba ayeuna mun tarasakeun belajar urangnya jadi ayeuna mun terengke jadi hideung lain ayeuna didorong-dorong lain dipaksa-paksa jadi eta mah kudu jeung make pikiran kudu ayeuna jeung pokona mah ge salawat mah ayeuna mun tamakana sagala rupa kebutuhan urang jadi nawal urang amniah urang cita-cita urang cita-cita ayeuna pribadi cita-cita keluarga cita-cita ayeuna mun negara cita-cita ayeuna
dunia cita-cita akhirat beunang aya nu persoalan geus sakitu. Erek aya namun tanah urang, erek aya namun tama urusan rezeki, erek rezeki aya namun tama dunya, erek rezeki zahir, erek rezeki batin aya nyaeta dina salawat. Tinggal aya namun tengah rasakeun, tinggal aya namun tengah rasakeun. Dawuhan aya namun nambah junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya aya namun tambah kaula pernah kadatangan malaikat Jibril mawa kabar gembira malaikat Jibril anu teu pernah datang malaikat Jibril ka kaula anu saperti mawa berita aya namun tameta anu teu pernah ayeuna datang malaikat Jibril saperti mawa kabar gembira anu saperti eta teu pernah ayeuna sama sekali ieu kabar anu sangat gembira menggembirakan anu matak aya ngabungakeun. Naon aya namun takabar ti malaikat Jibril alaihi salam kieu malaikat Jibril ieu teh gamparan sahani jalma anu maca salawat ka gamparan ti umat gamparan sakali maka Allah rek males ka eta jalma nyata 10 kali rahmat Allah. Mun eta jelema maca salat kagamparan 10 kali, maka Allah rek males ka eta jalma 100 kali. Lamun jelema maca salat kagamparan 100 kali, maka Allah rek dibalas 1000. Lamun jelema maca salawat kagamparan 1000, eta mah puncakna teh haramallahu jasadahu anar. Haram papami jeung siksa neraka. Haram papami jeung siksa neraka. Nah, 1000 eta mah. Puncakna teh aya namun nama 1000 puncakna teh. Tah ieu aya namun tah anu kudu diperhatikeun nya dina maca salawat. Bisi aya namun tama urang dageunnya kieu keneh. Sabenerna mah ieu teh teu make adab, teu make tata krama, teu make etika, teu make ayeuna sopan santun dina maca salawat. Sabenerna mah cobaan aya namun tama robah ayeuna cara lain aya namun tama cara maca salawat anu biasa urang teh nu kulir teh gitu nu asal ngam teh nu asal disada teh kagieu bari aya namun teh kitu coba aya namun tama robah cara maca salawat kieu jadi pentingna dina maca salawat nyaeta make adab-adaban tuh make ayeuna adab-adaban supaya ieu sakabeh padilah dicaritakeun tadi teh yok nya geuning kitu dapan ku make adab sagala ge make kudu etika nyaeta hiji tah lamun maca salawat nyaeta kudu make tingkah laku anu paling sempurna ditinggalikeun maca salawat ieu atuh da lain ayeuna akmal lahala ayeuna kitu mah komo ayeuna mun teu maca salawat nyarane atuh da lain akmal lahala teh malah maca salawat bae jeung tumpang kaki gitu atuh da lain ayeuna mun teu eta mah ayeuna mun teu adabna mana adabna salat masing mun sedekah teh mah mun ayeuna mun tamamun bari diuk sing sedekah diukna lamun bari nangtung sing tegar ulah bari nyanging gitu ya mun deuk bari nangtung gitu maca salawat mah eta teh akhiril hayat kadua ayeuna mun usahakeun nyaeta boga lamun keur sorangan usahakeun nyaeta maca salawatna bari jang hareup ka kiblat ditambah yeuna teh bari urang merenungi ngalenyepan kana zatna Kangjeng Nabi anu agung. Jadi sebenarnya lamun urang maca salawat jadi ikuti redaksi salawat eta nyaeta ku ati urang kapan urang mah di ayeuna mun teu mah apa kana bahasa Arabna wakeuna we
Lamun teu bisa ngikuti kana redaksi teks salawat eta da urang nyaeta teu nyaho kana bahasa Arab eta we lah aya mun teu mabarjang ieu mah eta barjang anu aya naon asup aya mun tadina barjang eta dina maulid itu asupkeun kana pikiran asupkeun kana keagungan Kangjeng Nabi anu luar biasa. Maca salawat teh eta gitu ayeuna mun teh kamu eta maca salawat ayeuna doa kalau teh kamu eta kamu ayeuna mun teh seseorang anu aku ngalisan termakhluk gitu. Jadi kudu make ayeuna jalan pikiran anak ka Kangjeng Nabi gitu. Kudu make ayeuna mun tang pikiran ayeuna mun tang kalenyepan bisa merenungi kana kemuliaanna keagungan apakah akhlakna apakah ia namun tamadina sabarna apakah dina nyaahanana apakah dina juhudna namun aya namun bayangkeun ku urang tah ketika maca salawat kitu lain aya namun tamalagamna wungkul geuningan aya namun tadi urang mah ya ku salawat aya kana lagamna wungkul aya salawat baru rame-rame deui teh naon eta mah atuh ayeuna resep kana lagamna mun asal ti urang pasami teh aya eta teh salawat busro teh mun sing tawel kenapa aja salawat busro macam kitu sing lagi salawat anyar ayeuna urus aya sugan tengeuna latak salawat mah sabenerna mah lamun keur puhikeun salawat teu kudu loba salawat mah teu kudu loba macemna lamun keur puhikeun teu kudu macamna modal aya di banyak hiji Allahumma sholli ala nuril anwar teu loba macamna ngantarpi ka Rasul gitu ngantarpi ka Rasul aya urang mah nyaeta ayeuna asa ketinggalan lamun teu apal nyaeta salawat baru da puluh ayeuna mun tanangan agama teh eta mah jeung neangan ayeuna mun tama acting ayeuna mun sabenerna mah salawat ayeuna keur nepikeun urang ka Rasul mah hiji oge teu kau ayeuna baru tarjol ayeuna anyar ai model ayeuna cika lama model ayeuna mun teh panjangna eta tapi naon karasa nikmatna tapi ayeuna ka Rasul tak jadi tak alhamdulillahnya jadi ayeuna mun teh eta we loba ayeuna mun teh salawat lah ratusan ayeuna mun teh macam aya salawat danger anu ngeunah mah ayeuna mun teh pernah nyaeta diijazahkeun anu langsung tina lisan guru anu soleh dah anu mesin ayeuna mun teh itu ge anger eta Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhali eta nu geus ijazahkeun akang ngijazahkeun ayeuna mun teh eta tilah ya cik teh polon nu ijazah teh ai ijazah aya salawat akbar ai maca salawat naon oh eta teh hati oh ayeuna hayang ijazah ayeuna salawat ai geus ijazahan ai nu ijazahkeun tara dibaca ai nu teu dijazahkeun nu tuturuti nah eta teh ngaranna teh bodoh. Jadi ayeuna mun teh nu dijajahkeun uhit eta ulah lepas eta nah da kan teh ayeuna ngajah ijazah hayang nyuhunkeun doa begitu ayeuna mun teh merek ayeuna mun teh mukim teh nyuhunkeun doa kamu masuk aya masuk teh geter teh nyerah anjeunna teh nyerah ayeuna teh Allahumma baca cinta salawat mah Allahumma sholli ala aya kan ayeuna caratan lagi
seratan aya nu masuk banyak teh dari 100 anjeunna aya namun sama aya namun 20 kali 20 ayeuna 20 jalan Allahumma shalli ala nurina wa sirna salawatul ya jeung aya namun masa terusna ijazah anu khas ijazahna ijazah khusus teu ijazah umum teh ijazahna ijazah anu da ka akang mah dari hari ijazah teh naon artina ijazah ai pengertian urang ijazah berkening dalail kata lempongan maraca dalail ijazah kieu paingan almudah tepat percaya beungeut ya kana gitu ijazah kita ayeuna mun paingan cepat dipercaya ayeuna mun teh eta beungeut nya kita samaraca dalail gitu nya efek teh serba ting tara ting serba baca ting tara ayeuna mun teh wang ijazahkeun deui ayeuna mah mangga ijazahkeun deui eta mah ayeuna mun teu pake. Nah, itu adalah nyata etika adab-adaban nyata mata salat. Pikiran tuh orang penyepan ulah ayeuna mun teu ka mana karam gertes aya hiji nyentuh kana ati urang. Keagungan junjunan, kemuliaan junjunan, kedudukan tinggi junjunan. Mungkin aya nu nyentuh kana ati urang, ati urang sono. Butuh ka junjunan. Ngarep aya mun teu sapaat hayang sasarangan junjunan. Nyentuh ka teh mah eta kana hate teh hiji teh kitu. Jola aya mun teu barembay ya teh mah. Karena begitu dari ayeuna nama lain kabawa ayeuna lain kabawa ayeuna mun tamaku lagu eta mah kabawa ayeuna mun tamaku perasaan mun ayeuna mun tangara keagungan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li adli bulughil nawal karena nyata supaya bisa nepikeun naon anu dicita-citaan supaya bisa naon ayeuna mun tama anu dipikahayang urang naon anu diidam-idamkeun ayeuna urang itulah ayeuna. Nah salawat anwar mah nyaeta sesuai jeung ieu wa ayyurab tilal huruf jadi macam-macam ayeuna hurufna sing tartil gitu sing tartil antara ayeuna mah eta mah gitu ayeuna alon ancan gitu sesuai ayeuna mun sesuai ayeuna mun tama jeung ayeuna mun tama nadomanana jeung ayeuna lagamna wa alla yu'addilah fil kalimati yang nyata ulah urusan dina ayeuna kalimat-kalimat ali pangrasaan nu teh di mana-mana teh teu 11 anu salawat ayeuna mun tama kamilah salawat ayeuna naria 11 ngan ancanna luar biasa salasena luar biasa kayak ayeuna salawat Nurul Anwar 20 gerak udah setengah jam teh ayeuna ngan salasena enak luar biasa ai urang mah pan ngajar naon ngejar ayeuna mun tama hitungan waktu numpuk 10.000 ayeuna kudu aya di Allah ayeuna mun teu masalah teh salam 100 sallallahu alaihi wasallam 1000 salam amin ayeuna mun teu liwatna kitu ayeuna mun teu eta gini ayeuna mun tamare Habib ayeuna mun tawakal gitu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeuna mun tawakal Allah data mah teu ngeunah atuh ayeuna sallallahu alaihi wasallam lain ayeuna maksakeun maneh ai maksakeun maneh wadanya ka saya namun teh urang ripo maksakeun maneh mah lamun nikmat malin ripo jadi kaasa beuki ayeuna mun tersejuk beuki nikmat nyamun ayeuna mun sing sani jalma anu panglobana masa salawat engke di akhirat di surga panglobana pamajikan
Amin wae mah salawat sing loba lain aya nu amin bari salawat amin bari aya nu salawat salawatna aya namun teh sing loba aya namun teh eta mun aya loba majikan gitu Allahumma shalli wa sallim wa barik gitu lain aya na jual amin buru-buru maca salawat aya yang gitu katanya masya Allah guys saya namun luar biasa tentang kehebatan keunggulan nyata maca salawat kanjeng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata dimanapun kapanpun ilmu nyata walaupun hanya kali dinariungan walaupun hanya aya namun masa kali 2 kali dina acara-acara dina pengajian walaupun hanya aya namun sampai 2 kali ulah tinggal dan ulah ngomong karena maca salawat kanjeng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik tinggal aya namun terongkrakna lah uji aya namun tamaja ya aya namun perubahan aya antar keneh atuh keneh naon teu kerjebleng taqwa ilahi madarul kulli sa'adatin wa tibahu awaqasu syari'abailah takwal ilahi ari takwa ka pangeran eta madaru kulli sa'adatin jadi patokan jadi anggeran saban-saban kabagja watibau ahwa jeung ari nuturkeun jeung ari nurut kana pirang-pirang kahayangna nafsu eta rosusarin jadi pokokna kasalahan habailah nyaeta habaila bari nyata naon habaila teh habaila nyata baik pirang-pirang ayeuna tambang anu saperti tipuan ayeuna setan anu saperti tambang tipuan ayeuna mun teu setan anu saperti pirang-pirang tambang hartina takwa ka pangeran eta jadi patokan sakabeh kabagjaan boh kabagjaan di dunia boh kabagjaan di akhirat lamun hayang lengkap hayang kumplit kebahagiaan di akhirat maka pancina teh takwa takwana ari umum nama takwa teh kieu naripan takwa teh sebenarnya kurang lengkap jadi takwa teh intisalul awamiri wa jinabun nawahi turut kana pirang-pirang parentahan jeung nyaeta ngajauhan kana pirang-pirang larangan tambahan ngarak lengkap nu lengkapna ieu jadi takrifna definisina takwa mah intisalu awamirillah nyaeta turut kana pirang-pirang perintah Allah wa tinabun nawahi jeung ngajauhan kana pirang-pirang larangan Gusti Allah zahiran wa batinan jadi ngaguguna lain awakna wungkul
Jadi aya namun tangaguguna lain sumutna wungkul kudu jeung hapena. Lamun orang aya namun tama contona nyata aya namun tama salat teh kan aya namun tama takwa karek dohirna wungkul. Lamun can jeung hatena teu asup. Jadi lamun orang ngalakukeun hiji kahadean teh ulah ieu namun tadahirna wungkul hayang asup kana takwa mah ai jerona kudu kumaha teu matak aya namun teu cukup sareat wungkul mah da kudu jeung main jeung hatena. Mun urang aya namun tama ieu ngaji awakna wungkul eueuhna naonan da kudu jeung ayeuna jerona gitu. Ai jeung jerona kumaha heuh jeung jerona oge si hate teh ngomong Gusti abdi tersemata-mata ieu teh angkat ngaos teh sanes kabawa ku cileuncan abdi teh sanes aya namun tak kabawa ku angin abdi teh sanes kaseret-seret ku babaturan abdi teh ieu teh karana abdi rumaos hamba Gusti diparentah ku Gusti diwajibkeun abdi bade taat ka Gusti hayang ngomong gitu. Mata aya namun tama soke diayakeun ayeuna dina nadoman Sunda jumlah niat ngaji sadayana 7 kedah apa sarerea ngarah hiji niat karidoan ti Pangeran tempat di akhirat kerja wisan ilunia ngahilangkeun kabodohan aya di awak urang kanistian obat niat ngahilangkeun kabodohan nu aya di awak batur pada Islam rimania tetepkeun agama Islam genep syukur kana kawarasan badan 7 syukur kana kanikmatan akal sakitu teu cariosan nu ingatol kade eta teh lain lalaguan urang can apal lagu eta teu kudu apal laguna mah ngan asal eusikna. Nah, model ayeuna mun tadi ibu-ibu mah mokokeun teh kana apalanana padahal aya niat mah lain apalkeun pakeun dina ati gitu asupkeun ayeuna eta. Jadi seolah-olah lamun urang ayeuna mun terek ngaji teh kitu di imah heula jumlah niat ngaji lain dibaca oh hiji ayeuna neangan karidoan Pangeran buat tangke bahwa jelema lamun ngaji sesuai jeung niat eta jeung teu sesuai jelema teh ieu teh ngaji teh sesuai jeung niat nu ieu atawa lain kita tinggal ayeuna mun teu efekna tingali ayeuna efekna di mana-mana ayeuna mun teu efekna sarua jeung nu dieu teh eta nu ayeuna karana Allah teh eta nu ayeuna ngaji karana Allah teh contoh ayeuna mun teu kieu bahwa ieu teh dek ngaleungitkeun ayeuna kabodohan begitu ayeuna mun teh datang ka pangajian aya urang teh ayeuna mun teh masih keneh can apal aya can apal teh kana bodoh teh can nyaho ayeuna kana eta ongkoh ieu teh can nyaho tapi dek dibere nyaho ongkoh bodoh tapi dek dibere ayeuna mun teh nyaho ayeuna mun teh mau ongkoh dek ngaleungitkeun kabodohan jadi nu tadina teh nyaho bodoh teh ku ngaji sieuna jadi naon
Nah, cenah jadinya gitu aya namanya wudu tadi aya namun teu wudu teh culang caring aya nama rada lah aya namun teu bener. Rada bener geus nyaho teh gitu nasabina. Nah, ingat aya namun tadi dinya tuh aya namun teu urang pan aya diasupkeun kan niat ngaleungitkeun kabodohan aya di saha nu dibatur teh lain di awak urang engko jadi ieu teh nu kudu pinter kudu nyaho teh lain urang kumpul jeung saha jeung batur dulur urang muslimin. Nah, pan aya nu kieu bae penting urang lah bae batur nafsi we pakana mah aya nemen teu urang we eta teh nu tadi poho deui aya nemen teu niat ngaji. Jadi urang teh aya nemen teu hiji kabodohan nu urang supaya leungit ku ngaji jadi we ngarti jadi nyaho jadi pinter. Kadua lamun batur can nyaramun can arafaleun engke teh kudu naon ku urang teh apaan diniatan tadi. Lamun aya namun teu diniatan kitu da memang bener eueuh dina hatena ge matak bae maneh-maneh aing aya nu diniatan kitu henteu karunya situ can nyamun geuningan gitu can hafaleun geuning bejaan geus kitu teh ieu mah teh kudu aya nu jauh-jauh dina salat kitu lamun aya nu teu katingali dulur urang kari da teu kudu make tipe perangos aya namun teu make aya namun tanon banget gitu salah atau aya namun sama ruku teh salah aya namun sama eta lain kitu atau aya namun sama eta teh tinggal aya nama hungkul gitu mah aja enggak moal gitu paling ngeureunan aya teu datang deui gitu naon di hate ku saya tahu ya comel pisan aya nu kok mah aya namun teu mah aya di mana aya nu da balik aya mesin eta aya kitu da gitu ya ibaheula mah teh eta bapak ieu eta nu bener walihan mah aya nu bayah ngerasa sih sasa ge salah lain kitu da bener apa niatna ngaji almarhum ajalan bener eta mah aya nu teu mangihde aya nu teu model kitu ngarti nyaho jadi luas di kitu wani aya nu teu mah wani benerkeun batur teh naon salah geus bae da kasikona baheula mah aing jeblak boga cek mah jenggal lagi hayu gitu aja nama berpuhit bapaknya mah jadi kadugalan lagi entar turun ke budak waris ayana ilmu waris aya nembuka nama eta aya nemen teh eta teh fatul muin ayana jeung kawanina di kitu kawanina aya nemen teh wani mata keleban barli kayak anu lican kitu aya nemen teh bisik ngalawan yuk can aja nemen teh si ayana nyeri hate mah gitu aya urang mah nyata aya namun aya bisi apa nyegah gitu bisa ini ingat nyata nu disebutkeun takwa teh ngaguguk ka pangeranna lain awakna wungkul lain dahirna wungkul tapi dahiron batin nya kitu deui ngajauhan aya namun tamalarangan cek aya namun tama aya urang pangna aya namun tamah henteu daek nginum minuman keras teh sieun ku pangeran atawa teu beuki gitu. Lamun ayeuna karana teu beuki mah eta teh lain takwa gitu. Lamun karana teu beuki mah aya urang aya namun tamah teu hayang kanu geulis kanu lain pamajikan urang eta teh karana sieun ku pangeran atawa teu payu. Itu payu macam puh takwa gitu. Matak takwa mah kieu aya we geulis nutur-nutur ka urang. Guguh ieu nu teu ngajak ka suni gitu. Alim sieun ka Allah. Ai kitu mah aya na borah da bungeun itu nage gitu jona. Oh takwa eta mah tara naon, tara jina, tara bobogoh. Meureun aya na awewe dadak bungeun gitu. Lain ayeuna lain sieun teu ku pangeran sieun ku pangeran mangke begitu peluang ayeuna geus aya teh naon matak ayeuna babari anu takwa ninggalkeun paharaman ninggalkeun larangan mah nu tadina keur beuki gitu beureun eta kakiri takwana teh nah maneh ayeuna cara mabok ayeuna mun teu teu mah pan beuki nah maneh teh ayeuna mun duh aya geuningan eta teh rangka gede tuh wah aya nu siksa geus sieun aing mah aya nu ku pangeran kakara eta mah nu eureun ayeuna eta mah katiri takwana teh gitu da sieun ku pangeran gitu
sieun ka pangeran. Tuluy ayeuna mun tamat tukang ayeuna jinah, tukang ayeuna atur. Garawak ditawak ayeuna mun teu polisi di penjara. Nah ayeuna mun teu mangeuning ayeuna mun maneh teh ayeuna teu ngeureuyeuh deui eta teh. Sieun teu lagi ditangkap polisi di penjara. Lain takwa. Jadi takwa mah kudu ayeuna sieun ku Allah. Lamun ayeuna kana ngaguguna ka Allah. Lamun rek prak kana parentahan dasarna ngagugu ka Gusti Allah. Gitu. Lain ngagugu ayeuna mun sama ka guru ya teh lain. Lain ngagugu ka kolot hakikat mah gitu. Lain ayeuna mun teu ngagugu ka babaturan, ngagugu ka Allah. Allah ngawajibkeunana lamun parentahan ibadah. Lamun ayeuna larangan lain sieun ku polisi. Lain karena ayeuna sietun awena mungut sieun ku Allah. Jadi main jeung ieu teh jeung hatena teh mun awak ngawungkul mah eta mah can masuk kana kategori takwa teh acan. Tah takwa anu jadi madaru kulis sadat teh nu jadi patokan dina sagala rupa kabagyan, jadi kunci sagala kabagyan di dunia ini jeung akhirat lamun turutna karena Allah, lamun nyegahna karena Allah, gitu. Jadi dohir batin lain ayeuna awak awungkul panjang ma'astis arif ta'dimilillah. Tanya lamun hayang apal takrif takwa anu lengkap ieu bari aya rasa bahwa ngagungkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngagungkeun kana parentahan jeung ngagungkeun kana larangan. Dipoharakeun gitu diagungkeun teh rasa aing lamun teu salat kitu tah aya rasa aing meunting kalamun ayeuna mun tamat teu salat sakali ayeuna mun teu make Allah gitu. Ya ayeuna mun teh sapan ieu teh parentahan Sang Maharaja. Sang ayeuna mun teu maha kuasa nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu aya nyaeta dibarengan jeung ta'zim. Ngagunguna teh jeung ayeuna mun tetap aya rasa aya ta'zim ngagungkeun kana parentahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu kitu nyaeta ayeuna takwa. Aya rasa risih deui, risih teh hariwa. Aduh ayeuna misi teu sebutkeun teu sopan. Bisi ayeuna teu ditarima, bisi ayeuna ditolak, sieun ditolak ku Allah. Ieu ibadah teh aya rasa eta teh. Maka ke otomatis dina ayeuna mun tama dina prakna oge lamun sesuai jeung ieu jangan teu ukur ayeuna mun tama main awak wungkul, teu ukur main sorak wungkul, lamun diparentah ayeuna mun teu ngomong maca Quran, teu ukur ayeuna rolan wungkul main jeung atina. Takwa mah kitu, takwa mah asa kese. Takwa teh anu sabenerna mah mun ayeuna mun taun bisa takwa mah jadi jaminan. Malah ieu di dieu mah tina sawarehna ayeuna mun takwa teh nyaeta rek dibere ilmu laduni nya majeunna. Lamun urang ayeuna mun teu bisa takwa ka pangeran nu bener ieu ilmu laduni dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni teh anu teu ngaji heula. Henteu ngaji heula teh teu ngaji ayeuna mun teh ngalogatan teu masa teh ayeuna mun teh manteu gitu. Ngan apal aya kana patokan-patokan ibadah mah ngan pedah teu masa teh teu bisa ngaji, teu bisa ayeuna maca kitab bungkul. Nah, mangka ayeuna mun tama ilmu laduni eta rek dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalilna nyaeta dawuhan Gusti Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kudu takwa maneh ayeuna ka Allah, mungkin Allah rek mere ilmu ka maneh. Mun ayeuna takwa mah jolbra ya kitu. Lamun ayeuna mun teu bisa takwa mah. Jeung takwa anu ayeuna mun teu sesuai jeung definisi takwa teh kahebatanna ke. Nya eta di mana-mana jelema ayeuna mun takwa ku Allah Subhanahu wa taala rek masihan Gusti Allah kana solusi
karena solusi. Jadi naon wae anu dihadapi, naon wae anu disanghareupan, permasalahan-permasalahan, problem-problem jelema anu nyaeta disinghareupan ku manehanana, lamun manehanana takwa, jol dibere jalan keluar ti Allah teh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dibere solusi ku Allah. Matak jelema takwa mah teu katingali susah, bingung teu katingali maling maneh hirupna teh henteu. Datu da oh iya ayeuna ku Allah teh kudu kieu, ka Allah teh ayeuna diarahkeun atina teh kieu. Jadi enjoy we. Ngan ayeuna mun tah usahakeun sing bisa ayeuna mun tah takwana. Takwa dohir mah nyaeta anu paranti ayeuna mun tah sapopoe teh eta dina sapina eta mah karek dohir. Lamun hayang nyambungkeun jeung ayeuna mun tah mah hatena jeung batina kudu make ayeuna Minhajul Abidin. Kudu make ngaji kitab Minhajul Abidin malam Kamis. Kakara nyetel, kakara nyambung ayeuna mun tah mah itu paranti ibadah takwa dohir, ieu paranti takwa naon? Takwa batin. Ieu mah nyaeta ke disambungkeun jeung asara aya rasa tabina ka Allah dina kitab tasawuf eta. Nu ahli-ahli hebat, nu ahli-ahli khasyah Allah eta teh nu ahli batin. Nu aya namun tamasir atina ku Allah Subhanahu wa taala. Ente saperti aya namun tamjauh asal perang henteu kudu make jalan pikiran teh dina sakabeh ibadah teh. Hate hirup, pikiran ayeuna jalan. Lain awak unggul, lain sebut unggul lain. Aya hayang kasebutkeun takwa mah. Kitu patokanana. Patokan takwa geus lah. Tinggal ayeuna mun teh kieu nya aya berbicara ayeuna panjang-panjang ieu da ayeuna mun teh bisi teu kareu singgaran tol ngaji, geus ngaji, pikiran ngajina geus kapikiran pake. Mun dipake eta karek ku awak kumpul engke setelkeun nya eta jeung hate geus kelar kitu. Geus ayeuna mun teh kelar. Tinggal ke ayeuna mun teh naon urang ayeuna mun teh ngalap barokah ka ahli-ahli batin, ka ahli ayeuna mun teh ka ahli-ahli qalbi, ka ahli dakwah kitu ka ulama-ulama ayeuna mun teh anu saleh dari batin. Engke ayeuna mun teh lain. Jadi terus ayeuna mun teh urang teh ngan di adina atuh da ai ngaji HS mah da mesin 1000 tahun kecil paribasana. Jadi dek ayeuna mun teh ngarasakeun ieu ayeuna mun teh ilmu anu asup ayeuna mun ka urang teh dek dirasakeun ku hate pan ari ayeuna mun sare mah bae hate teh. Ayeuna mun teh ari naon? Tong ayeuna ku sare atuh ngalamun ge ayeuna mun teh mana bae ayeuna hate teh moal nyambung. Ari tempatna nampung ilmu teh da lain otak. Ai tempatna nampung ilmu teh da lain ceuli. Ai tempat nampung ilmu teh da lain panon, tempat nampung ilmu mah hate gitu. Tempat nampung ilmu naon? Hate. Ieu mah jalan gitu. Jalan dek asupan hate teh ka dieu heula. Jalan dek asupan hate teh ka dieu heula. Terpaksa si ieuna kudu beuntas, si ieuna kudu ngadenge gitu. Tuluy kakara engke naon? Asup geus geus asupan hate mah al ilmu fis sudur. Tempat ilmu mah dina naon? Dina la fis sudur. Lain ayeuna kitab lain tulisan lain. Ieu mah sabatas alat. Engke tina ieu tuluy ayeuna mun tama asup ayeuna ka dieu, asup ayeuna mun tama ka dieu, asup ka dieu kampung di dieu geus jadi ilmu gitu. Jadi ayeuna mun tama ilmu. Terus saya kada ayeuna jadi mi HP teh kieu ilmu nu geus kadenge ku urang, ilmu nu geus kabaca ku urang eta can geus kudu make dirarasakeun. Mun teu make dirarasakeun nya bahasana teh atung keneh gitu. Atung keneh moal aya rasa nikmat, moal aya rasa indah, moal aya rasa mahal ilmu moal dirarasakeun.
gitu paling nganggapnya Allah ya ayeuna pirage maca babari pirage ayeuna muntang awuruk babari pirage mamatahan ngan kitu we dan ningalina teh ayeuna muntang mah ceramah nawungkul dan ningali teh ayeuna muntang mah naon maca nawungkul ningali teh ieu dina ayeuna muntang teh ya kitu masyaallah sawangsulna lamun nuturkeun kana kahayang karesep nafsu eta teh jadi bibit buit sagala kajahatan jeung kagorengan kajeun dohirna alus oge lamun bijilna tina nuturkeun nafsu kana nuturkeun kahayang karesep maka kajeun dohirna halus eta teh teu jadi hade hakikatna mah anggar jadi naon jadi kagorengan jadi tah cirina teh kieu cirina teh mun urang ayeuna mun tamah ieu ngaji teh lamun dasarna sieun ku pangeran teh takwa ngaranna teh maka ke ayeuna mun tamah bakal jadi naon bakal jadi kabahagiaan ayeuna mun tamah urang kieu we aya urang ayeuna mun tamah silang ngaji ieu teh senang atau susah oh nyata susah wae mata ayeuna kampung oge teu datang dia oge nah cenah ayeuna mun teh mata jadi senang ngaji teh tapi aing mah geus atuh da kabeukina duit dan kabeukina Allah di kumaha atuh da atuh da di pikiranna ayeuna mun teh dahareun aya pengajian mah dari tempat dahareun gitu ngan lamun salapor ka dahareun pek we dahar aya ayeuna mun teh nganaon yang kadua di pengajian malin tempat duit aya nangan duit di pengajian naon tak iya nemu terlihat tepat duit atuh ayo pikiran orang nah hayang babari duit hayang aya nemu babari dahareun turun ngaji tong ngaji ayo ngarah ayeuna hayang duit hayang dahareun digawe gitu ulasan alamat hayang ayeuna loba duit hayang ayeuna loba dahareun ayo jika pengajian atuh da teu nyambung lamun hayang loba duit mah ulah aya nemu ka pengajian ini tanya ka pabrik ka pasar ka menang duit lamun aya nemu tadi pengajian mah menang duit menang naon menang ilmu gitu aya nemu teh tah ilmu eta teh nyata anu bakal nyaangan kana ati urang kieu nyaangan kana ati urang teh nya hartina cegan aya nemu teh bener pan urang teh tarina teh aya namun tama kerarusing pararusing aya namun tama boga duit kitu parusing aya namun tama jaba aya namun tama pamajikan bapana ngadat aya namun tama jaba aya budak wah menta itu menta ieu datang aya namun teh karamajian aya namun tempat ngaji teh aya namun teh urang teh lain kudu kubudunya da ulah kubudunya mah kudu aya juhud mun juhud mah cenah matak naon senang hate tang senang-senang na aya namun tama hatena jelema anu hatena naon juhud aya kudu aya namun teh juhud ari anak dunya atawa akhirat dunya aya eta teh nya jadi aya juhud teh terasa ayeuna kana dunya ari awewe eta teh dunya atawa aya namun akhirat dunya ayeuna pamajikan oge ayeuna bae atuh ayeuna jadi juhud atuh aya namun tama awewe atawa aya namun tama eta pamajikan kuring teh kumaha nya da aya namun teh mesin tapi ka dipencet oge kalah ka merejel ayeuna da teu boga duit kumaha nya ieu teh nya mereka itu ayeuna sok atuh kumaha hayangna gitu geus serahkeun bae antara Allah akan ayeuna nyerahkeun teh kudu pas kudu kumaha darumasa ayeuna da ayeuna mun teu ngaji da memang ayeuna hakna awewe tilu poe teu kaparaban eta teh ayeuna mun teu berhak maneh lain wajib mun teu ridho berhak nyaeta ngajukeun ayeuna mun tama ka KUA ngajukeun ayeuna mun tama ka kode ka 80 abdi ayeuna mun tos 3 dinten
tadi napakan ayeuna mun tamu ku cara ge abdi engke teh di ayeuna diakurkeun dicocokkeun aya fakta PT-nya kitu deh kumaha ayeuna diteraskeun atuh nyongkeun pono poe meusing ajarag-ajaragan oge sakina mun nyerahkeun geus ada babari atuh awe teh kudu rarutet deui mun ayeuna mun tamu teu suka mah kitu pada naon pada ayeuna kurang napakah jeung sajabana tah urang ngaji teh ieu dari masa pan urang ayeuna sieun ku pangeran manya ayeuna mun teh manaon di kungkung tadi di kangkang tadi paraban di kungkung tadi urus di kangkang tadi paraban ayeuna ongkoh ayeuna mun tadi pihukum pemajikan di paraban ayeuna mun teh teu dilepaskeun henteu kumaha teh nya sabaraha ayeuna awewe atuh gitu tah awewe ayeuna tong ngari hukum maneh deui da aya hukumna gitu lamun geus teh itu ayeuna mun teh mah ku salaki anu tarapang balanyakeun teh entana bakakeun teh tinggal datang ka hakim tinggal datang ka KUA pek atuh pernah ayeuna pan cenah lamun men tadi serahkeun ka salaki teh gede neraka di mana horeng ayeuna mun teh eta masalah mah eueuh kasalahan terus jeung men naon men tadi serahkeun ayo ku da teu maraban atuh jeung ayeuna menang tuh aing ngaji mah aing urang mah geus ayeuna mun sama pepegatan salaki jeung pamajikan jadi rame ti ditu rame ti dieu rame ieu ngecok jeung ka aing jeung ka geus ceuk ayeuna aweuna geus ayeuna mun teu salaki abdi paketan we juga ayeuna saejeun kalakuana beak eta padahal pegat geus pegat mun ayeuna mun teh mah hayang kawin deui ayeuna laki neangan awewe mun ayeuna awewe mah kudu beak idah heula neangan deui sugan payu keneh gitu ayeuna sugan aya nu saeuikeun salaki nu teh heula gitu bogoheun bari nyaheun bari bogakeun ka nyaana mun ayeuna mun teh sugan we kitu aya nu gratis nah ayeuna paraban daekeun paraban kitu we gitu tak tadi oge sabab pegat teh nyata teu ka paraban segala Gusti bari kana teh anu sugana aya ti Gusti dikerosakeun aya nu kurunjung kawas naon nu teh di paraban teh naon robot naon sugan ayeuna mun teh mah aya awe nu daekeun teh di paraban kitu we ta eta teh nya salah satu nyaeta kul lisadatin teh pantakwa ayeuna mun teh da geus ngaji teh mun ngaji masih keneh ragu dan hari patrau sing can ka harti mesin hayu ayeuna dibolak-balik oge can ka hati gitu. Tuh ya ayeuna mun tadi pengajian aya getrek, aya ayeuna mun teh mah aya naon, aya pertengkaran, aya perselisihan. Perselisihan mah teh naon ayeuna mun teh kuring kitu, si itu kitu nya teh naon. Ayeuna mah beda pendapat mah gitu. Ngan ulah nyanya, ulah jadi goreng gitu. Ulah jadi goreng, mun ayeuna jadi goreng jadi papasan eta teh terus dina mana ilmu teh lain ilmu eta begitu. Pan geus ayeuna mun teh bahwa urang teh kudu hampuraan. Kudu ayeuna mun teh masak naon, kudu ayeuna mun teh masak hampura. Lamun menangkan mah urang ninggal dina posisi anu terdolimi. Lamun anu dihianati pan kudu asa hampura. Jeung ayeuna mun teh urang pan teu meunang naon. Teu meunang ayeuna mun teh jahil hianat dolim ayeuna ka batur. Ulah bodoh kana hak batur gitu. Geus anggeus. Matak di jalogong di eta mah ayeuna mun ka madiman cerot can pernah ayeuna anu cerai itu no. Ieu ngomongkeun ayeuna pamajikanna, ieu ngomongkeun ayeuna salakina ti ditu. Hiji waktu ayeuna mun teh mah naon Adi Imas putra apa? Ayeuna mun teh pegatan jeung majin cucur. Ayo baik tak ini, ayo cakap ayo nak pun, ayo jangan, mas cina ayo nak muncul, kita berbicara berkata, yang hayamu, hayam nyerah tu, yang eta ku dijorok-jorok, hayam kamu dengan ayo lagi goreng gitu, goreng patur gitu, yang hayam pada ini macam apa, oke, itulah lagi lah, bukan tolak hayam nyerah tu, yang gua sih gitu, hayam nyerah tu, emang ambil ditolak. Ya sekarang gitu ayeuna. Nah,
Karena ayeuna mun orang lalaki naon sabab serahkeun, serahkeun teu butuh we kitu. Geus teu butuh we kitu ayeuna. Entah ayeuna tapi kana urang mah sagala jadi goreng atuh da ciri ayeuna can jadi ilmu teh. Can jadi dina arti ayeuna mun teu ilmuna. Ta eta teh nu kitu teh nyaeta ngagugu kahayang ngagugu pangaresep ayeuna nafsu. Jadi ngaran-ngaran tina niatna ngagugu nafsu mah meusing dohirna alus dohirna ibadah oge moal geunang moal. Ngaji pan ayeuna mun teh ngaji teh aya dorongan tina nafsu tina asap teh kitu. Di mana-mana dorongan anak rasa maka buahna ge moal jadi ayeuna takwa moal. Tina tadina dorongan resep ieu mah rame ieu mah aya teu tuluh kitu aya nah kena ge naon pikir-pikir aya mun teman tuluh atau ieu mah teu rame aya mun jago aya mun teman beunang takwana ku ngaji ayeuna kitu ngaji naon ngaji resep ngaji naon ngaji rame pek di mana-mana aya mun tak tingalikeun anu ayeuna mun tak katingali kapake ilmuna kaamalkeun ilmuna eta teh rata-rata tina tabligh akbar atawa tina pangajian ayeuna mun rutina kita sok ayeuna mun teh tanya rada bageun gitu nu sok katingali rada bageun eta teh tina hasil pengajian tabligh akbar ceramahan atawa ayeuna tina hasil ngaji rutina nu rada begitu bageun. Apa rutin lu oke kada sebut aya ngaogat gitu no paling dicarekan kan itu teh gitu pan ari aya mun tamai dina panggung mah aya nyarekan mah ayo paling aya tukang nyarekan paling ge naon ngahibur aya mun tangga humor gitu eta rame ta eta teh nya umumna mah teu kamalkeun teu kapake da tadina ge resep. Jadi lamun ayeuna tina tabligh abah mah ulah dijadikeun pokok materi eta mah anggap vitamin, anggap eta motivasi. Kayak ngaji bener namanya eta kanu ayeuna kana rutinan aya kitu eta gitu ayeuna padalah ngaji teh urang teu ngaji anu bener gitu. Nah, ayeuna mun da ngaji anu bener mah hese gitu. Ngaji bener mah jeung ayeuna mun teu majalah teh hese teh jeung ayeuna mun teh takwa teh tuluh gitu ayeuna mun teh ngaji bener mah gitu apaan keur mauan kudu ayeuna mun mikir teh so ieu dua nyaeta perkara anu jadi kunci hiji jadi kunci kebahagiaan nu kadua nyaeta jadi kunci kabarangsakan jadi kunci nyaeta kejahatan nu jadi kunci kejahatan nyaeta ngabul kana nu jadi kunci kebahagiaan nyaeta takwa dasarna ngagugu ka pangeran dohir jeung batin lamun ibadah lamun ngajauhan narakaan dasarna ngagugu ka pangeran nyaeta sieun ngajauhan nyaeta kana larangan pangeran anu eta teh dasarna taat ayeuna sieun ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala dohir jeung batin ulah ngarekeun dohirna wungkul moal ayeuna kapanggih eta bagianna moal kapanggih lamun dohirna wungkul kudu jeung batinna jeung hatena jeung aya rasa takdina ngagungkeunana menghormatina karena parendahan Allah eta jeung kudu menghormati nyaeta karena larangan Allah eta sieun ku siksa sieun ku bedu hayang ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala jadi ayeuna mun takwa sukses insyaallah takwa eta mah